karak ngadenge dong nanti. Beda nggak ulang nanti. Budak di mandian orok disedok disipak di kababak beluan banget budak. Kalau total itu ini anak iya makin nanya anak saha ku anak siang kata orok jadi hulang cek orok apa aing anak saha gua pinjil kena panci aing bercacadelan ka anak aneh jadi indung anu cadel tikatet tilajah timinak timet tikotong kabeh kayu absen baukeun ka anak sia. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Mun aya panitia pemuda ieu budak diamankeun bae daripada ngaganggu, ngarobrol bae. Maaf. Ieu kuring jauh di Cikampek, hampura. Kudu anu ngamankeun pemuda ieu panitiana. Aing ceramah ngageunggeulkeun ongkoh capek aing. Cing atuh kreatif panitia. Pabeuli aing ceramah bari ngageunggeulkeun ongkoh. Percis bapakna. Punten ka operator sound system ehona dikurangan coba. Suara kana toakna dikurangan seetik suara toak. Mending suara salon bayi. Eho dikurangan, ehona dikurangan. Bass dikurangan seetik. Nah keberting ya karunya. Pengatur waktu penata acara Tugu Simkur yang dihormat wabil khusus lieur kumaha ngaliuk boleh dia loba ayo putar-putar lieur kan atuh panggung lenyik sakit ku meja hareureun deui diceuceun aya panitia nu ngora aya teh punten ya meja di sisi diri eta kagigirkeun batong di dia di sisi panitia.
Panitia. Lega aing ekeu mah tuh bisa ngeser aing. Aing kudu dipapatahan bae. Pan aing mundur teuing belah dieu, luak lieu nyangan beungeut aing. Kahalangan pot kembang. Eser-eser aing nu ngeser. Aing nu hirup. Wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Jami Tuqarribul Aqsa, keluarga besar masyarakat kampung Suka Asih RT 0203 RW 05 dia air. Hakikat izin Allah, ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut jamaah. Naon perjuangan anak Asep geus lila panitia nyerian tanggal lewat dulur simkuring, sobat seperjuangan simkuring, Kiai Haji Ismatullah, Kang Haji Irma. Lila yang tanggal aja, setahun. Alhamdulillah, yang datang ke Nasa Bubaro, ulah nempowe na HP, ulah nempowe na YouTube, yang nempo asli geneukna. Gitu ya, Haji Irma ngomong nate gitu kayaknya. Sanesna perjuangan disusul pengorbanan. Nah pengorbanan harta, tenaga, pikiran. Ia dikorbankan. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system. Maaf, ia lain nu panitia, nu batur. Jadi dipasang di dia, kan dibayar. Pakai harta para panitia, para jamaah. Disusul di pengorbanan tenaga. Budak ngora para santri, sekolah, ibu-ibu, milu ngorbankeun tenaga. Ngabebenah ieu tempat, ngarias ieu panggung. Berkah alhamdulillah kampung Kodeng Sukasi. Diturunan hujan sing dibarengan jeung rahmatna Allah. Ibu-ibu ngorbankeun tenaga, kabantuan masak, aya sate ayam segala rupa. Aya peuteui. Jadi ngasepnya ho nembeknya tuh tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, dan digum panitia korban pikiran sensiasa bubarok teu datang tilu poe ka tukang di Irma ka SMS-an di ulah po tilu poe deui isuk-isuk kering Haji Irma deui wae. Rek ini jam baraha we bebas. Panas pusing panitia gitu kan. Beres salat asar mobil dikeluarkeun kana ke naik suku sabelah kring Irma deui wae. Jadi posisi di mana karak naik cokor sabelah. Teu suku aing kudu dipoto. Si Asep Mubarok teh ngarasa kaganggu, nggak maklum, wajar. Sabab ngaranna rajaban lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun geus berkaitan jeung masyarakat, biasana sok aya permasalahan. Sabab masyarakat biasana kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Ketika aya kesalahan di panitia, aya nu pro mah ngupahan bae, sabar, ieu mah ujian. Tapi nu kontra lain deui, lamun mubalik teu datang-datang. Nu kontra bebeakan nyalahkeun ka panitia. Tak engke percaya si eta jadi panitia. Terus mau galak teu udunan pisan teh. Aya nu kitu aya. Sia mitnah ka batur. Ulah aya fitnah ulah ieu teh rajaban teu meunang aya fitnah. Kuring yakin di dieu mah eueuh nya. Eueuh nu ngaku. Tina
dina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Naon eusina eta bungkusan teh Asep? Eusina ieu bungkusan jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Alhamdulillah. Nah, ya berkaitan jeung harga di hadapan Allah ya acara aya. Naon sababna? Nya bungkusan amat Isra Mi'raj cangkang, tapi eusina kan pengajian, pangaos. Tadi pengajian, ai pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan sehingga jalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin semangat mantap henteu. Pengajian digeureun imah pura-pura teu nyaho. Anya nu kitu aya. Salaki ece eta teh gitu. Oh itu luar liuk dengan salaki nama. Ya lain jam ibu-ibu lain, jam bapak-bapak, lalaki, hesek di bawah ngaji. Ibu-ibu mah teu kudu dibahas. Paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu lain muji hareupeunana lain. Jeung eueuh capek ibu-ibu mah ka pengajian. Isuk-isuk kayak pengajian rutinan mingguan datang hadir padahal imah loba pagawean bener teh. Seseuhan numpuk ke geus mah balik ngaji aya begitu aya tah dengekeun odang bahkan anu nekat ka pengajian mah moal seseuhan kan Yusuf kiai saya tah mah ieu nu hese bapak-bapak da kuring di Cikampek di Karawang ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak kolok undangan disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh ngompat molor hiji batu mematahan karpet di majlis. Lamun ngondang ibu-ibu teh Allah undangan, ibu-ibu mah cukup 1 undangan disebarkeun sadesa nu datang 300 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo eta awewe teh resikona teu kaoge asongan kadaharan teu ngitung menit detik lebis. Cau jeruk kakek diasongkeun jeung piring-piring ngaleungi. Lamun nyuguhan bapak-bapak awe. Ieu tadi luhur kuring diuk tuh jeung si lurah tuh. Goblok. Sugan teh lain CSI atau si Hendy sia. Mar Hendy bageula mah. Ih, aing jadi lurah, amit-amit. Teu neuleuh masyarakat mah. Naik derajat sih. Berapa tahun terbagi dengan Aisyah lurah? 30 tahun. Oh bener sekolah ya. Pak diuk didinya aya Jawa aya jeruk bapak-bapak makan larieun. Disuguhan teh waktu eta teh modus. Nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodokna kantong calana lurah pasti aya cau. Cauna teh meunang mesek ih. Cau raja bulu. Cicing ini tapi lu nyengir pas ngarti aja. Cicing. Masya Allah. Dan ibu-ibu paling kompak alhamdulillah. Durang pengajian datang penting pinuh bae ibu-ibu sing paranjang umur. Lamun eueuh gerakan majelis taklim ibu-ibu rarasan pareum ka majelis taklim. Untung katurungan ku semangatna ibu-ibu. Sing barokah harga di hadapan Allah. Udah kereregan jaringan jeung ulama jeung kiai. Komo santri mah unggal poe menit detik jam poe minggu bulan tahun idak lihar di imah kiai ngariung jeung kiai. Hei santri dengekeun piraku kalwa ti pasantren teu boga harga
jeung santri insyaallah ayeuna perih ditobong engke perah bakal datang anjeun nu bakal nganjeur di Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing istiqomah di pesantren santri. Ayeuna urang dipandang sebelah mata, dihina, diledek, bahkan disebut akupar, dicicing di kobong, kurang pergaulan, masa bodoh. Lamun urang tetap cicing di pesantren ayeuna istiqomah, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai hanjakal tina kabodohanana. Hayang salat teh nyaho elmuna, hayang ngaji Quran teh nyaho elmuna, hayang wudu teh nyaho elmuna. Rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh engke. Datang ka ulama sepuh geus secara raya, kiai-kiai sepuh geus secara raya. Rek menta ilmu kasaha eta jelema bodoh, pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Maka kudu bangga boga anak cucu di pesantren. Itulah mutiara yang termahal masih tersimpan milik kita. Dan asik ngejadau bisa dikobong. Yang di kebol di kobong batur mangalogat ngapalkeun lato-lato wes ya. Ting lo pasantren lato-lato yang teh. Atuh hulu jeung hulu gantung berkah-berkah. Ngeganggu eta kala itu kan tapi aki-aki kala itu deui lato-lato. Aing meuli kamari. Siap santri siap. Siap naon sampean siap lah. Siap istiqomah di pesantren siap. Sing ngarasil ilmu. Amin. Dia nu bakal ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, ekonomina, usahana urang dia mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun jeung bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus para kasepuhan, para alim ulama, para kiai, para asatid, kersana pun bapak guru urang sadayana nu pernah ngadidik sa Abu Barok baheula keur bujangan. Kersana Abah Kyai Haji Ujang Somantri beserta Umi urang mamah nuju dedamang sing enggal disehatkeun deui ku Allah. Mudah-mudahan doakeun sing enggal sehat barokah ngaoskeun Fatihah sawangsulan kalawan kaikhlasan manah. Mama anu nuju kirang sehat, mudah-mudahan sing dijag-jagkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli matin sholihah. Khususalillah wa jasadiha. Billahi gawas. Allahumma shfirlah bi shifaika wa ta'ala. Shifa matilan bi haqqi Qur'an al-azim. Ya Syafi al-Amrud, Ya Syafi al-Amrud, Ya Syafi al-Amrud. Syafirnahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Insyaallah masih sehat sepanjang Yusuf. Dari giring-giring ayam hadir. Pakai kursi roda. Ya, bos aja ku baro. Atau ku bapak we setelkeun YouTube. Bapak aya keneh alhamdulillah. Sing sehat Pak sepanjang umur. Sing dari sok sirik lamun ka dieu teh ya Allah. Bapak indung bapak kuring di dari bapak turun sing kuring di dari kabeh. Sabaraha tahun pan di dieu meureun. Baheula ngendong pepan itu imah. Mbak Wit. Mana Mbak Wit mana? Wit. Tempat molor yang di sini. Si Ade, si Agus, si Ade mana sih? Ade di mana Ade?
Pak Ade ada di mana Pak Ade? Jarong. Itu di begaan mawit kan dia. Awas ya Ade kok. Aing sok ngacap-ngacap dapur mawit. Terima kasih mawit. Thank you very much. I love you full. Ya Allah, jendung aing, ayat kena alhamdulillah banyak ngomong, sing sehat. Wadah, nganyuk aing baheula. Pada dina mangpuan teh meureunnan babaturan sakelas di SMP bana almarhum Jahid. Itu almarhum ade babaturan pagi 10 tahun di Asep. Terkenal Asep bau. Tah ada jelema eta aya. Oh, nyemir kayak kumis bodas. Soleh aja mah. Baheula aing nyaho. Tenang teh, tenang ji, tenang. Mali bongkar bae mah. Kok mau lurah mah. Nah, kok aing seluruh. Kartu daya di aing baheula. Kartu as. Subhanallah bajai bunga, subhanallah. Ya dulu kuring sadana arah-arah. Sing paranjang umurnya. Anak turunan orang sing saroleh solehah. Doakeun para ulama, para kiai, para asatidz sing diparanjangkeun yuswana. Tambi-tambi sehat walafiat. Tambi-tambi barokah ilmuna. Tambi-tambi bilik rizkina. Tambi-tambi istrina. Hebat. Itu ini cara ngapre kami tidak di sana. Nasa kagok tina aat tanganinkeun. Ya bapak-bapak setuju? Kenapa ragu meliwak-liwak dengan pamajikan? Ibu-ibu setuju? Oh pasti. Kan bae anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Terpenting para ulama, para kiai, para asatidz, para jang yuswa sehat walafiat. Wabil khusus dulur sim guring saperjuangan sim guring ke Haji Ismatullah, kita perjuangan agama nasi lebih dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Berkah ya kampung lain aya pesantren Nanjir, subhanallah. Di mana di hiji lembur aya pesantren eta teh bisa nutupan, bisa ngahampura karena dosa-dosa fardu kifayah jalma-jalma we di lembur eta. Mantap we aya pesantren aya santri teh kudu bunga. Sabab bisa naon? Bisa ngahampura karena dosa-dosa fardu kifayah anu aya di lembur nu deukeut jeung pasantren. Ku sabab aya santri tak doakeun sing leuwih berkah di pasantren amin. Ya Allah ya Rabbal cak bareuwih dibayun mangga. Si neng eta haji bareuwih ka Cimande Kori. Punten. Doakeun. Ya Ustaz Kori di Cimande. Aya tadi aja kan. Eta bareuwih cenah. Ya, habis itu saya tarik balik jadi masing-masing. Oh, milarian itu sih milarian putranya eta. Karinya jajak dirinya, jalan itu juga. Punten pasien jalan. Eta si Dede milarian, ayah namanya Cen Abi. Yang kedua. Sok ya. Kalabat, kalabat dilebet bumi kan jana. Istirahat lah sekarang. Ya si Ajinah yang nyaksian heula asep bereok. Takori masya Allah kasih bodas mancung ibu-ibu di karario giliran naik karario hancurlah hatiku kayak kori tadi bodas aing bener puas kori mancung aing kasih puas doakeun sing barokah ilmu qiraat amin. Eta mah keluarga besar qiraat alhamdulillah. Nu nyaes pisan jeung raka na sing beuring ka mana-mana alhamdulillah. Sing dibarokahkeun di paranjang dan yuswana. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Kesana Palura beserta jajaran sami gusun kuring hormat lurah sing saleh sing amanah. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka ujungan boga tetap salawat nabi lusulkeun ka junjungan urang sadana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutnya, khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang jadi umat Islam dibandingkan jeung kafir. Naon keuntungan orang asep jadi umat Islam? Orang umat Islam diberi modal komplit ku Allah dua daya. Aya nu disebut daya fikir, aya nu disebut daya zikir. Aya daya pikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Urang mah komplit, aya akal, aya beda jeung kafir. Aya kafir mah modalna hiji, akal bungkul, iman teu aya. Urang mah komplit, aya akal, aya iman. Ngan eta dua modal akal jeung iman fungsikeun dina relna heula masing-masing. Maksudna kumaha Sep? Mana kajadian anu kudu ditarima heula ku akal, mana kajadian anu kudu ditarima heula ku iman. Supaya teu pabelit. Sabab aya loba jelema salah ningali. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Beas dianggap pasir, pasir dianggap beas. Awewe dianggap embe, embe dianggap sabab aya loba awewe juga nu biasa dianggap luar biasa, nu biasa dianggap biasa. Berarti eta dua modal can berfungsi lamun jelema kitu. Anu berfungsi kumaha? Kajadian biasa ku akal heula udah. Kajadian luar biasa nembe iman nu berfungsi di dinya. Contoh kieu. Di Karawang di Cikampek aya sungai gede, lebar, luas, jero, ngaranna Citarum. Saya bubarok ulin isu-isu ka Citarum. Ningali di sisi Citarum aya truk keur naikeun pasir ke sip. Saya bubarok balik ka Iman, geus menang 5 menit balik deui ka sungai Citarum. Kaget, leuwas, sabab eta truk pindah tempat bisa ngaliwatan sungai Citarum. Padahal sungaina luas, jero, caina banjir, tapi 5 menit eta truk bisa nyebrang pindah tempat. Ibu-ibu biasa luar biasa. Sing kompak jawabna biasa luar biasa. Ayeuna bapak-bapak biasa luar biasa. Pak biasa luar biasa. Biasa. Nah pakai luar biasa. Mana aya jembatan. Loading encan aktif. Biasa luar biasa. Robah ya nama biasa, berarti geus aktif ya. Namun sababna? Karena kapikir. Tadi nu ngajawab luar biasa, berarti ngabayangkeun treukna renang. Di jalan raya, sok aya sungai, aya jembatan aya. Mobil bisa liwat. Biasa luar biasa. Namun sababna? Kumaha deungeuh ka dinya. Biasa luar biasa. Naon sababna? Ka hati teh ku akal. Ka udag ku akal ge make nyebutkeun luar biasa. Hiji geus aktif di akal. Ayeuna daya zikir iman na iman. Kapungkur Nabi Musa di udag-udag ku Firaun rek dibunuh. Kaprojok Nabi Musa ka Lautan Merah. Lompat ke hareup Lautan Merah membentang luas. Balik deui ka tukang Firaun geus deukeut rek bunuh. Bingung Nabi Musa nyalametkeun diri. Muntang tulung ka Allah, maka Allah mere pertolongan lewat mere mukjizat ka Nabi Musa. Idrib bi asaqal bahra. Musa, tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun. Di tenggel Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa. Prak berai belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa make jembatan. Biasa luar biasa. Ibu-ibu heula biasa luar biasa. Naon sababna? Naon sababna? Teu aya jadi bisa nyem biasa luar biasa gitu. Luar naon sababna luar biasa. Saya bolak-balik depok ke dia. Lautna belah dari Nabi Musa bisa nyem biasa luar biasa gitu. Naon sababna luar biasa? Nabi kamar jadi udak lagi.
Betul. Bapak-bapak, biasa luar biasa. Naon sababna? Biasa bau air ulunan. Teka harti, bakal dawuh jembatan bisa jalan. Biasa luar biasa begitu ji. Luar, naon sababna luar biasa. Teka harti, ayo balik kan dirinya muter. Belah dia biasa luar biasa. Naon sababna? Sarua aja ibu-ibu belah naon tah. Lamun anu ngajawab mukjizat. Berarti karena mukjizat ilmu ti Gusti. Lamun geus disedekeun ka Allah sarua wani ngahujah. Siga jawaban sembarangan mukjizat puh eta. Atau jawabanana Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan tapi bisa biasa luar biasa. Nah sababna itu izin Allah, itu kuasa Allah, itu kehendak Allah, itu ilmu Allah, itu mukjizat. Lamun dijawabkannya sadu wani ngahujah ka Allah. Lebih pikitu Allah mampu ngayakeun. Ulah ngabelah lautan merah nyalametkeun Nabi Musa. Allah aya ngaruntuhkeun langit ayeuna keneh bisaeun. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan menurut kehendaknya sendiri mudah bagi Allah. Tapi lamun udah dikuakal dijawab biasa luar biasa. Naon sababna? Aneh. Oh jembatan bisa nyebrang, masih bisa dihujat. Naon sababna aneh? Oh ajaib. Naon sababna ajaib? Oh tukang hati pakal. Naon sababna tukang hati pakal? Oh luar biasa. Naon sababna luar biasa? Oh aneh atuh budak naon. Tapi lamun langsung iman anu ngajawab subhanallah itu kekuasaan Allah. Sanuan ngahujat ka Allah. Subhanallah. Tahun kaitanana Asep jeung Isra Mi'raj ya jelas berkaitan. Kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad mah kudu ditarima heula ku iman, ulah waka ku akal. Ku akal mah mental. Emang Nabi Muhammad bisa ngapung? Emang Nabi Muhammad geus boga pesawat terbang jangan ngapung ka langit? Emang Nabi Muhammad geus boga perlengkapan astronomi untuk ke planet? Apa Nabi Muhammad boga duit miliaran dolar da Amerika ge ngaberangkatkeun astronot tapi miliaran dolar biayana? Nabi Muhammad boga duitna teu boga pesawat teu boga tapi bisa terbang ke langit 1 sampai ke 7 Sidratul Muntaha bisa geuning bisa. Subhanallah. Sabab Isra Mi'raj Nabi lain kahoyong Nabi, kahoyong Gusti. Kalau bicara kemauan Allah lebih dari itu, Allah mampu mengadakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Subhanallah. Makanya Isra Mi'raj diawali ku kalimat tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ismun bimakna tasbih subhanallah nuduhkeun kana perkara nu luar biasa. Berarti pada melan Gusti Allah. Jangwatan imanillah. Sabab sebagian kecil umat Islam masih kena ragu. Majarkeun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Atawa lamun ruhna wungkul lain asli Isra Mi'raj ngimpi lamun kitu carana. Sedangkan Isra Mi'raj adalah kejadian asli bukan mimpi dialami ke Rasulullah. Bahkan diabadikan ku Allah dalam surat An-Najm bahwa Nabi melihat malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri, bukan mimpi. Di mana? Ketika di Sidratil Muntaha melihat malaikat Jibril, lain mimpi. Asli ruh jeung jasadna Rasulullah berangkat, geuning bisa. Sabab diberangkatkeun ku Gusti Allah, lain berangkat sorangan. Ulah wae Isra Mi'raj udah ku akal cenah can nyambung lamun iman can aktif. Ari iman geus aktif pakana akal ya asup. Contoh lah, lamun orang pernah pengalaman hirup di jero beuteung indung pernah teh? Sabaraha bulan? Ibu-ibu sabaraha bulan? Da ibu nu ngarasakeun sabaraha bulan? 8 bulan daras. Bapak-bapak jawab, sugan bapak leuwih nyaho da sering ngalongok. Sabaraha bulan, Pak? Cicing wae. Pak, sabaraha bulan?
Bener 8 bulan. Dihitung Ji. Cenah salapan. Lalu bener 8 bulan coba ibu. Itu. Ibu hamil sebulan. Emang geus aya tah? Tuh bohongnya. Berarti salapan geus kurang hiji tah ayo. Boro-boro anu hirup. Ngejelegedeg janin ge encan ka gumpalan darah sperma. 2 bulan. Geus aya can? 2 tah salapan teh kurang 2. Ayo bohong geus aya abah. 2 bulan karak berbentuk daging. Katilu bulan karak dikuatan ku tulang-tulang janguatan eta daging ku Allah. Ka 4 bulan karak berbentuk janin manusia. 4 naik ka 5 bulan ditiupkeun ruh ku Allah usik eta budak. Ti 4 hamil, ti 4 bulan hamil naik ka 5 bulan mulai karasa usik na eta orok. Leres teh. Jadi eleh ku kuring. Oh berarti kuring sering ngalo. Sering ngalo. Lamun 8 bulan 10 poe barojol lahir berarti 5 genep 7 8 salah. Berarti pernah ngapan di jero beuteung indung sabaraha bulan? 5 bulan. Udah ku akal, kalti teu ku akal. Ayo. Kalti teu ku akal muncul. Rek lewat mana napas orok di jero beuteung indung? Emang beuteung indung loba jendelaan jangan napas orok. Gerbang hiji-hiji ke parabut jeung bapak. Cicing bapak-bapak saya cicing ya ahli pokorobet kali bapak-bapak. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhan. Baca tasbih sabab eta dadamelan Gusti. Bakal sausik ku indungna sok ribut ka salaki. Budak geus usik ka belakang. Geus najongan-najongan. Bapak geus ngajak futsal. Lapang futsal di mana coba betul. Emang dikatuhuai bapak geus saminggu. Oh lalaki. Geus 8 bulan hamil pindah ka kenca bapak belah teh di kenca wae ayeuna mah. Ulah awe-awe. Geus 8 bulan bapak geus saminggu di tengah wae. Tah benjol. Sampai hitung katuhu lalaki kenca awewe tengah-tengah. Aku budak lahir ini sebel deh. Bapak aing lato-lato. Gundul balik umroh meureunna. Tah ka si Haji Dadang si Aang, mana Haji Aang aya teh dieu. Mana Aang hadir teh? Mana Kang Aang aya teh? Hah? Di sini. Babat lain umroh bareng. Jom bumbu jebrik beres sakit putih san dia gundul ini sak sakit kok lah gundul di mana ke di hotel babat dia lemahnya kan dulu alhamdulillah asal mati nerak guntingnya dan guntingnya plastik kan sing sehat mana? Jangan oh sehingga kan langsung bisa nasib dari umroh amin. Sumpiris kamari umroh atau kalau kopat kue kuring balik umroh jangan bareng kemet nanyakeun ge bisa nyaho capek keneh gitu ya Allah. Rencana rasid sendara rasidnya amin ya. Hayang kadar itu hayang geus daftarna sanu mawa. Paling nanti init-initnya daftaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, fungsikeun akal, fungsikeun iman dina jalan masing-masing. Lamun iman geus narima, naon atuh teu ka hati ku akal. Berarti Nabi berangkat Isra Mi'raj jeung jasadna leres, geuning bisa sabab lain kahayang Nabi Isra Mi'raj ka hoyong Gusti, lain berangkat nyalira sabab diberangkatkeun ku Gusti Allah. Masuk akal. Contoh Kang Gersana Kiai Haji Ismatullah ingat kasih Asep Mubarok boga rambutan. Cek Kang Haji Hirmat ingat kasih Asep Mubarok rek ngirim rambutan sakarung mah rek Cikampek. Berangkat di dieu kan memeh berangkat di bumina eta rambutan numpuk di tengah imah. Minta santri pangasupkeun rambutan kana karung rek ka Cikampek ulin.
Ngan eta dina panto imah Kang Haji Irma aya sireum baris nu hiji rag-rag asup kana rambutan. Nyangsang rambutan aku santri diasupkeun kana karung di talian terus ditekeun kana mobil. Haji Irma berangkat jam 6 isuk ti dieu perjalanan jeung macetna 3 jam setengah 4 jam nyampelah ka Cikampek 6 7 8 9 jam 10 nepi cek ase bubarok jauh-jauh ke Marungkuda moal rambutan dieu loba rambutanna balik deui bawa deui ka itu ka pasatren jam 1 bae. Haji Irma jam 10 balik deui ka Marungkuda 4 jam deui wae 10 11 12 hiji 2 jam 2 nepi lohor di dieu. Karung rambutan dibuka, rambutan diburu gede di imah Haji Irma. Eta sireum nu geus milu di Cikampek, rag-rag kana tembok, terus mapai kana pantok, panggih jeung babaturanana anu teu marilu ka Cikampek. Cek sireum nu teu milu sia ka mana wae. Cek sireum nu rag-rag kana rambutan aing geus di Cikampek. Cek babaturanana gelo. Memang Cikampek deukeut. Cikampek teh jauh, saboro-boro nepi ka Cikampek kaluar ti Haji Irma ge ti Haji Irma bae katincak ku sapatuna Haji Irma. Tapi yakin teh eta sireum bisa bolak-balik 8 jam Cikampek Parungkuda Cikampek Parungkuda yakin teh. Ruhna wungkul apa jeung jasadna? Kok bisa? Sabab lain indit sorangan aya nu ngaberangkat. Salah. Haji Irma naik naon rambutan dia udah dibahas sireum amit ya aku sireum naik mobil Haji Irma naik rambutan eta naonna atuh pamajikanna gogorowokan tuh pamajikanna molototan kain tadi Aja hikmah sepasantren dialamin baheula babarengan keur nikahna ge kuring kana nu aing mau ngebahas nabahila dengan blokan kan lagu tilu aing pasti eta selamat di dia double benar si aing mah benar serius si Irma teh ngomong kitu nuhun tunggu nepi ka subuh we alhamdulillah ya sobat babarengan saperjuangan yakin eta sireum lain ngimpi lain jeung jasadna berangkat cek akal ka hati teh bisa 4 jam bolak-balik 8 jam bolak-balik ka hati teh lamun salamet teh mah sireum kudu tahunan ka nepi ka Cikampek bener tapi bisa berangkat ruh jeung jasadna sabab lain kahayang sireum kahayang Haji Irma nu indit ka Cikampek lain ini sorangan aya nu berangkat lamun iman geus narima naon nu teu ka hati ku akal leres si yakin Rasulullah SAW berangkat Isra Mi'raj ruh jeung jasadna berangkat sabab aya nu ngaberangkatkeun nyaeta Gusti Allah. Ieu urang candak hikmahna simkuring moal ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Sabab nu apal sabab iwal tinu ngadamel sabab saha Allah. Berkaitan jeung Isra Mi'raj mah urang nyanak hikmahna bae. Nya sok sanajan aya riwayat seueur riwayat ieu cenah penyebab Isra Mi'raj naon Nabi prihatin terus terjadilah Isra Mi'raj prihatin dikantunkeun bojo tercinta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dikantunkeun ku putrana dikantunkeun ku pamanan sukabelaan anjeunana disebut amul hazan bakanarita waktu tahun anu pinuh ku kaprihatinan maka terjadilah Isra Mi'raj. Aya deui menyebutkeun sabab Isra Mi'raj aya pertentangan langit jeung bumi pa'algul agul pa'alus-alus akhirna langit eleh ku bumi eleh hujan elehna kunaon sok sanajan di anjeun aya bulan aya bintang aya Baitul Ma'mur di kulagi aya Baitullah cek bumi tapi kaula leuwih halus di batan anjeun langit sabab kaula dicicingan ku jalma anu paling mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit protes ka Allah hayang disumpingan ku Kangjeng Nabi Muhammad. Nu jelas yang apal sebab adalah Allah karena Allah yang tahu sebab-sebab. Ai pikeun urang naon atuh hikmahna. Naon hikmahna tina Isra Mi'raj? Hiji timbul kekuatan iman ka Allah, cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Si kuat aya loba rampog-rampog iman. Juli geuweuh setan milu mijah mamake pakat Islam ngaku-ngaku Islam asup ka lemur-lemur umat Islam. Tapi hati-hati jeroana rampog-rampog iman mereka hancurkan akidah.
Ayeuna terjadi di berita di mana ada wilayah Indonesia keneh anu ngaku-ngaku deui nabi. Ya Allah, subahula paciweuh lo bakalan nabi alalanyar. Nabi Supendi segala. Nabi Tugimin ngaku nabi di Tegal mun teu salah Tugimin. Gara-gara sare di masjid keur sare ngimpi aya Quran rag-rag kana dadana terus jeung impian anu ngomong bahwa anjeun nabi terakhir. Begitu hudang langsung ngaku nabi. Kuring kurang-kurang na kitab sugan nyelap aya ngaran Nabi Tugimin di mana aya lagi teungeunah aya shalawat sallallahu alaihi wasallam cekek ku aing aya Tugimin tetangga aing tukang baso lain nabi tapi anehna jelema make milu percaya kana kalari itu naudzubillah min Bogor pernah terjadi deui pagawe SPBU ngaku nabi keur ngimpi di derek pedang jeung tongkat kanabian keur ngimpi deui wae anehna aya nu milu percaya naudzubillah min dzalik ala lancur nu kalari itu mata untung di urang aya benteng agama urang naon aya kiai aya ulama aya pasantren ieu bentengna makana santri sing istiqomah sabab nu nguatan kana ilmu araran jeung dina ilmu ibadah adalah anjeun boga guru di mana di pasantren sanad sabab moal ujug-ujug jadi ulama, moal ujug-ujug jadi kiai, lamun moal ujug-ujug jadi ustaz, lamun teu boga sanad, lamun teu boga guru, di mana? Di pasantren. Sahna ilmu santri adalah lil isnad wa talab. Boga sanad, boga guru, jeung daek cicing yang hareupan guru. Ngadengekeun ilmu ti guru eta sanad penting. Mun aya santri teu pasantren, alumni teu pasantren, mutuskeun silaturahmi ka guruna, maaf hati-hati. Cicing di mana moal manfaat eta ilmu. Sabab geus mutuskeun sanad ka ilmuan kana jadi guru. Nah, makana sing istiqomah sing ngarasil ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Iman hiji aya kekuatan iman, kekuatan cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu didasaran ku iman ku cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi, panitia moal daek kikieuan kacape-cape leres teu? Ibu jeung bapak gara-gara iman ka Allah cinta ka Nabi datang ka dieu. Tak jujur memeh irit perang heula jeung nafsu, cinta jeung nafsu perang. Lima tadi memeh irit jeung nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab berajaban. Nafsu ngahalangan sinetron rame. Si Andil seru. Sulman Pararae. Cinta ngajawab sinetron aya keneh penting isukan. Tapi jeung rajaban tau dahareuk cangkang tu umur kuring pangli. Mumpung aya umur keneh tetap malam ieu arek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui hujan mending cicing di imah. Cinta ngajawab keun bae hujan ge aya payung. Nafsu teh ngahalangan deui jalana poek mending cicing di imah. Cinta ngajawab keun bae oge sabab baterai geus dicas. Teh nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing di imah lapar tinggal ka dapur cinta ngajawab dan bae lapar oge sabab kuring ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah cinta ngajawab dan bae tunduh oge bari rajaban bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun, sare na jelema anu ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor. Keun bae bisa anu geus sare ulah dihidangkeun keun bae. Kuring mah resep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya trauma. Pernah kejadian kuring ceramah 2 jam panitia sarare atau aing balik lengoh. Tuh mau berkat hiji-hiji acan. Atau aing nanyakeun ka saha da panitia ngasare. Coba jauh balik ka imah janari pamajikan mitnah. Da aing lengoh. Pamajikan jalan-jalan ceramah. Ini tuh mau berkat panitia nolong. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Tapi hari tak jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan gara-gara teu mau berkat, mending ribut jeung panitia.
demi kardus. Bu, gara-gara cinta orang ke Allah, iman ke Allah, cinta ke Rasulullah, iman ke Rasulullah, sadaya mampu dilewati sehingga orang bisa ngariung di dia. Alhamdulillah. Pantas cinta itu anugerah, betul nggak? Santri betul nggak? Asep cinta wenawan atau cinta? Oh, this is the meaning of love. Cuma begitu. Ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat anak muda. Tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab ke anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel kakak bogo. Ngobrol lagi di kebon. Juga merong-merongit, ada bentik kotok di embe. Balata, teka ambil, eta bau tai. Indah saja. Terasa indah sama anak muda. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Eta disebut cinta butai. Kedua, cinta menurut orang tua. Tanya emak, naon cinta? Dijawab emak, cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. Nukatilu cinta menurut santri. Tanya santri, hei santri, naon cinta? Dijawab ke santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini celaka. Makanya cinta itu cinta itu cuma membuktikan cinta pasti ada ujian, ada cobaan, betul. Kalau orang mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kamakola dulu sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar dulu sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah. Ini bisa. Maka berbahagia karena kita sengsara bila tak punya. Ya masalah selurah mengalami. Rintangan pasti datang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang, sholawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. Wah nanya. Pada yang saminggu ngapal kena. Memeh ini gede tes ku pamajikan tadi. Lagu nu tadi apal kendai besi salah yang di kamar gagayaan pamajikan nyaksian begitu beres dikeprokan ku pamajikan. Sayang kunang neng sora aang ngareneuhan ngarenaheun kalau ngarenaheun Bu cinta orang sing dibalas ku Nabi Ami.
Ya iyalah, sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Betul gak? Laras deh. Pulang merasakan dari aku, I love you, I love you. Tunggu balasannya, you love me. Lah mana balasan anak, insya Allah hasilnya yap me lu. I love you, you love me. Yap me lu. Bahwa pelap-pelap tadi. Ya Allah ya Rabbana. Si menang balasan cinta Kangjeng. Jadi hikmah luka hiji gara-gara peringatan Isra Mi'raj asep naon, tambah kekuatan iman ka Kangjeng, tambah kekuatan iman urang ka Allah, iman ka Kangjeng. Matak bagi dia aya PR jadi ilung bapana. PR naon asep gara pariksa tauhid barudak urang, gara pariksa keimanan barudak urang, bisi bobrok imanna sabab ku perjalanan pergaulan zaman ayeuna nu disebut zaman era goblogisasi. Nah, dia. Oh, di dia mah global. Di Cikampek mah era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, iman barudak geus salalancur, teu saeutik zaman ayeuna loba kolot mulai nyari hate ku anak-anakna. Cicing sia kitu. Di zaman era goblogisasi ayeuna loba guru nyeri hate ku murid-muridna. Bener tuh? Akhlak geus salalancur ayeuna. Gara-gara indung bapak ngantap budakna teu ngaji teu di kapasantrenkeun, teu diwauhkeun ka Allah ka Rasulna. Budak can beres-beres acan tuturutan geus dieuleungkeun ngaji, akhirna budakna liar ka mana-mana. Indung bapana jongjon di imah parebut remot, anakna gaul teu pararugu. Ulah aneh ku zaman ayeuna, aya budak SMP kelas 2 geus wangi maehan. Urang mah baheula sakola nulis make pulpen, sakola mau buku, budak ayeuna sakola nulis lain ku pulpen ku celurit. Dijawab. Paeh we manehna. So kayo. Indung papana jongjon di imah anakna liar jam 2 jam 3 Janari masih abring-abringan. Kumaha alasan indung bapana? Tenang bae aya TV hiburan. Tanya jam 3:30 digedoran pantau imah ku polisi. Laras iya aya foto ibu putra ibu ya putra bapak laras kunaon ngagoler di jalan aya nu ngabacok. Gara-gara tawuran. Ayo. Nauzubillah min dzalik sumanon. Ulah ngarapkeun geus terjadi atuh samemehna bentengan ku urang. Loba kolot jongjon teuing. Budak ayeuna mah loba ngaji waktuna loba ulin bae ka mana-mana. Beda jeung urang keur leutik mah. Ulah mah isuk-isuk ini ka sekolah SD nepi ka lohor, begitu balik salat lohor, balik lohor ke sekolah SD, salat ka masjid, beres salat di masjid lohor, indungnya diakeun ka dahareun saya aya ngagoreng sangu disangrai bahkan ngeunah ditutu make uyah menipulan baheula. Mah uyit sok nyieun baheula aing ka dieu. Tutu mah uyit tutung heueuh nyieun aing henteu. Hayang aing. Ya Allah ya Rabbana ditutu. Nyadiakeun tas indung teh, tah ieu calana panjangna, ieu kopiahna, ieu bajuna nu bodas ka mana? Balik sakola SD ge salat lohor balik ka imah, eueuh kacape, irit ka madrasah dininya. Ulah nyetel eta gandeng jadi gandeng. Ieu korban ya budak ayeuna ya Allah. HP lu dicecek. Ya Allah ya Rabbana, irit ka madrasah diniyah, sakola agama, balik asar, beres salat asar, datang ka imah, indungnya diakeun ka daharan saya aya, bari bapaknya diakeun tah ieu obor, ieu minyak tanah 2 liter, ieu samping, ieu kopiah, ieu baju kokona. Ka mana? Ka pengajian ka kiai. Ai minyak tanah jang naon? Pan bayar ngaji ka ustaz make minyak tanah bae. Udunan teh ka ustaz teh 2 liter atau suluh bebeun. Tapi kamu sholat bari rewan baheula atuh keribul akso ge rewan baheula nya. Bari panggung hadap rakyat pula aya bilik inget baheula keur leutik. Nyimpen heula samping baju da bisi kotor nganterkeun minyak tanah ka kiai ka ustaz ngajar ngaji, ulin heula gigireun mushola ke tempat ulin. Kebon garung dipake boy-boyan bebentengan. Men gatri
Ingat ya, main kungkung sajakung. Jadi hayamnan, jadi carehna baheula gini. Ya lo mantan-mantan careh gini. Baheula ingat. Setengah jam dari kabuduk maghrib kiai datang kamu sholat gerak acara wudu gerak pujian. Terus kakulah dah kulah tuh di kolongan musola panggung. Nah kamu sholat ya kalmi baheula ge aya sampai ke barisan aya listrik dan setrumna make aki. Sampai cara toa dina tangkal jambu geus gepeng. Mik nagale nu kieu baheula mah sampai ka salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet. Mun dijibrug lawon ada berbagai macam dejigong tartampung. Memeh maghrib baheula sing kaleuwung di lemur bari musala sederhana reon tina beli oge. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana di lemur musola reon tapi rame kurang terletik pujian lemur angkerong belah ditu aya deui sholawatan wa wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi haneuteun tiap lemur baheula mah salat budak baheula nungguan maghrib parung budak belah ditu Allahumma bikuatin minal imani wal islam haneuteun ayeuna masjid pagede mushola mewah-mewah geus teu kadenge salat barudak memeh maghrib merebot we nyetel kaset ngaji Quran mana merebot sama molor di paimang. Dan waktu maghrib datang cek kiai saya, kokol bedung takol, lupa aing keluar. Kokol kena tangkal nangkap koneng. Bedugna kulit kebo. Patung ting tung tung. Baheula. Kamu cerita aing nakol bedung. Aing ngarek adan direbut panah ku kolot mah ohim. Metik maksakeun wae tanpa gigi. Metik. Senegal ya wong teu pararugu. Aduh. Tong maksakeun atuh metik. Dan salat. Urang ge keur leutik Pak sok balalader di musala salat sini seret. Tapi kagak kok bilik depan. Pernah kejadian aki-aki dina bilik. Kuaing kaseret. Bawas kucebul tak pula. Sholat bubar nulungan aki-aki teh tak badeun aing baheula. Ingat masa lalu. Lantai lain keramik lain talupuh awi di belahan baheula panggung. Sholat maghrib teh berdiri lah sujud teh ustaz teh soreng kumis nyelap. Disangka kuaing ribuan tasbihna. Enggak kaharep dari ustaz usaha kunaon nu nyelapna mah salembar. Pan ngait muka duduk beungeut. Ngebengeh-bengeh talupuh teu as. Teh nyurung bui siga beurit kaharep. Bantuan atuh tega bengehkeun ku aing ka lepas kumisna. Bari hudang teh diuk bunga berenang ustaz. Allahu akbar nuhun jang make nganuhunkeun. Atau aing sujud ngajawab da ka guru sami-sami. Nah salat aing bisa musyawarah. Baheula nikmat beres salat ngayung di juru salat nyokot tuturutan dicangan ku patromak paling cang. Patromaknya ingat eta baru ustaz galas deui. Nyekel awi ongko pacut ongko nyintreut ongko ih. Jadi baheula aing pangbengeng na baheula pan. Kare buka. Quran. Alif. Ba. Siun baheula ku guru. Salah siap. Coba aing disintreut.
sia makana sin eta mah ieu mah salah jepret deui balik aing buru-buru daripada beak ceuri aing datang ka imam bapak galak deui cek bapak kurang sacerit nyindra yai nama kayak nyindra bisa aja bocah bapak ditambahan dah siap dul siap herakeun aing ditambahan punya ditambahan anjeun di kebon awi sorangan baheula mah guru galak ka santri kolot-kolot santri ngadukung ka kiai perih didikan baheula tapi jangan diperah sok lamun aya kiai galak ka santri na ayeuna ngadukung moal kolot santri paling budakna dieureun teh budak balik ngaji cerik kurang cerik sintru kok ustazna galak eureun pindah lu pakai nih kiai ge untuk satu di lagman astagfirullahaladzim budak pindah hasil moal begitu moal hasil hasil baheula mantap didikan agama kuat keimanan kuat baheula da indung nu paling rajin sabab indung nu paling deket jeung anak baheula ngamanja anaknya bener-bener kumanjaan agama buktina naon aing ngobrol jeung orok teh kolot baheula mah geuning tina bibir nu bijil teh kalimat Allah ngobrol jeung orok Allah ya Rasulullah eta merereka man tauhid ka budak ti leutik kasep sing soleh bager lapar bager mah bager dihuapan ku mah bari digayem heula dibeuweung baheula mah da eueuh blender ya cap jigong blender enak mantap aya peneliti naon sababna budak baheula nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung kunaon loba budak ayeuna ngalawan ka indung geus eueuh budak ngadahar ciduh indung ayeuna coba ibu balik ke peuting jangan kada cak ieu dahar ya waktu mampir ka loba rasa mah ngaledek budak ayeuna pan geus diganti ku blender ayeuna nya meuli blender kamal colkan listrik kadaharan teh jak budak asupna blender pacar terbubuk bawakeun ka budak budakna gede saeutik indungna nu muter siga blender da budak dapat anak blender baheula budak umur 4 tahun masih kena nyusuan rela indung mere asih ka budak nu geus 4 tahun ge bener ayeuna mah budak saminggu eureun musuh ka lahir saminggu geus dibikeun budakna ka sapi gede we saeutik jangan ka dia ini jadi loba anak sapi baheula eta ku hebatna didikan indung ka anak ti leuleutik geus mere keimanan geus ngadidik ka tauhid dan ngawauhkeun nami Allah nami Rasulullah si horeng indung urang nu baheula nu ngamalkeun hadisna Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi carilah ilmu dari mulai pangkuan ibu sampai ke liang lahat tidak pangkuan indung eta orang geus narima ilmu tauhid Allah ya Rasulullah bager kasep hayang bobo hayu diayun kumaha bobo bager kasep la ilaha illallah baheula dibaca eta dikir ari ibu bapak ngasuh anak kitu ayeuna teh kitu teh ayeuna orok diayun-ayun dikir indungna ngasuh anak dikir teh roboh timbang-timbang teu pararu mah timbang-timbang anak pejuring teu bapana juri Torok dimandiat di kayu putihan dibedak disedot disifat dipangku ku indung bager kasep sing soleh bager mari do ngaulaan maneh nu penting maneh nurut ka Allah nurut ka Rasulullah nurut ka majeng ka bapa lamun hayang bobo bager kasep geus ibak ayeuna sok diayur kumaha dipangku kumaha ngan kupingkeun ku anjeun tancepkeun dina hate anjeun anterkeun emak jeung bapa engke di akhirat kana panto surgana Allah. Orang kene geus diajakan ngobrol, geus diwasiatan. Pernah teu mere wasiat ka anak bari ngasuki. Moal teh kalak ngadenge dong nanti. Beda ngahulang nanti. Budak di mandian orok disedok disifat di kababak beluan banget budak.
Kalau total kuwi anak ta. Iya, make nanya anak saha pu anak sia. Kata orang jadi hulang. Cek orang atuh aing anak saha. Gua pinjil kena panci aing. Bercacadelan ka anak aneh jadi inung anu ya. Dikatep tilajah timinak timet dikotong kabeh kaya absen baukeun ka anak sia. Atuh BMTS we ngomong teh. Dia ulah nanya anak tak ulah. Ieu bapana ge saguan aya nu kitu teh. Balik di kepagawean datang ka imah sono ka anak-anaknya geus bisa ngomong. Oh, mapak buka pantau. Ayah puyang. Bapana ngagoak anak tak. Ieu anakna hideung bisa ngajawab. Anak iya. Anak sia. Aduh dah kayak. Jadi saya enggak nama. Asep tuh, aja Asep bau ngebelai aja. Muringkak. Bo. Anak tak. Tapi lumayan tanya punya apa akhirnya anak tak apa akhir. Ubah pasya dengekeun titin min nunung hati dengekeun. Pak yaya dengekeun. Tati aya. Nunung hati ngomong di mana-mana apa gitu tak anak tak apa gitu ubah pasya kuring pernah ngamalkeun eta pamajikan pundung manyun kuring ngagero neng kade segera aya perlu teu nyampeurkeun manyun bae kuring bingung kumaha bubaranana inget kadinya sampurkeun ku kuring lalaunan bade dodong wah geus pareup-pareup jeung pamajikan nu manyun kuring ngaguak anak tak ieu oeng anyun pamajikan langsung calakap langsung budak-budak euceun nepi ka marosot samping aing kapincak ku euceun apalkeun ya tanya apalkeun kubar pasya bisi salaki pundung manyun di tengah imah ubarna eta euceun cobaan euceun ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun euceun ngaguak anak tah ieu oeng ideung insyaallah aja dicabok kamu asli eta mah pasti atuh hideungna disebut ku siahna ulah hideung tutung atuh aya dilayap masirah ya Allah bo ulah hantepan balik pengajian rajaban perhatikan anak urang geus nepi ka mana wauhna ka Allah ta budak geus nepi ka mana wauhna ka Rasulullah teu mampu Asep ngadidikna aya pesantren geus ngajoglok di leumeut urang datang ka kiyaina jadi urang bagi tugas di abdi ya anak abdi nu wajib ngadidik ka abdi indung jeung bapana ka abdi teu mampu rumah sa abdi bodoh ngan kabodohan abdi mah diwariskeun ka anak sok sadar abdi bodoh indung bapana abdi hayang boga budak ahli ibadah nu ngadidikna kiai di dieu sabab abdi hayang kasafaatan ku budak nu ahli ibadah meunang ngadidik kiai urang ijab qabul ayeuna jeung abdi pasrahkeun budak abdi ngaji di dieu mangga pangbereskeun salat na make ilmu fikih pangbereskeun Quran na make tajwid makhrajul huruf pangbereskeun akhlak na make tasawuf pangbereskeun akidah na make kaibanan tauhid anu kuat ilmuna kabeh aya kiai urusan biaya abdi nu tanggung jawab hebat kolot kitu cek kiai nuhun kan insyaallah diterima ya amanat namun cenah kolot datang ka guruna maslahkeun anakna ijab qabul terus dididik eta anak jadi budak nu ahli ibadah maka di akhirat indung bapana bakal kasafaatan ku budak nu soleh tapi lamun aya budak ngaji ka kiai indung bapana teh ijab qabul sabab budak ngaji milu jeung babaturanana tapi kiaina ikhlas ridho ngadidik eta budak nepi ka eta budak jadi ahli ibadah hati-hati di akhirat eta budak soleh nyapaatan kiai guruna indung bapana teu kasafaatan itu luak liuk dengan salakina ayo bisi ya mah bisi anu cari jawab kabul datang ka imah kiai Waalaikumsalam kiai
Naon? Bejana budak lagi di dia. Ya geus 2 tahun. Atos ai ka imah balik salat meni rapi ngaji Quran ageuna. Sore kiai nu ngadidik padahal wajib ngadidik abdi bapana jeung indungna. Atuh kunaon teh dididik pada abdi da usaha kiai gade tuga dieu. Budak bejana milu jeung babatugana ka dieu. Terus sieun abdi sieun kunaon? Nya budak jadi soleh tapi bapana teu kasapatan gara-gara indung bapana ngantep teu ijab kabul teu serah terima jeung kiai. Cek saha? Sasep mubarok penting. Kumaha kitu pisaremeun ceramah. Serem teh. Abdi hayang kasapatan ku budak kiai urang ijab kabul ayeuna. Siap mangga. Sing ridho kiai budak geus 2 tahun di dieu tarima jadi santri kiai pambidikeun ibadahna anu bener ku elmuna aya di kiai masalah biaya abdi nu tanggung jawab. Bahkan abdi ngadaeu gereja ti budak kiai sok ngarokok emang bener teu baheula ahli hisab. Ahli hisab. Sohibul asbab. CS asbab. Jangan bejana Samsu, lamun aya duitna. Aduh masuk belum curug. Sakti kiai mah. Pokoknya enak kiai tong mikirkeun rokok, neangan rokok ka mana-mana tong liar terima di imah we sabareupan anak abdi cenah bisa ibadah. Urusan rokok abdi nu ngajamin. Dikirim ku abdi per bulan 10 dus. So, beudem ku sia umal poe. Cenah kiai taranjang nyamut di mana? Beasna ge eueuh. Nah, atuh meuli di mana? Da kolot-kolot santrina karoret. Oh, kiai nyindiran abdi, lain nyindiran galina. Kuna kiai ulah liat aya mah, beas urusan abdi, nafkah keluarga kiai, abdi nu tanggung jawab, urusan beas per bulan ku abdi dikirim 5 kaum jang kiai. Ya nuhun Kang aya beasna aya laukna eueuh da kudu dibeuli, make duit na dikirim per bulan 10 juta. Masyaallah. Aya nu kitu di dieu ka kiai. Sakieu lobana eueuh hiji-hiji acan. Innalillahi wa inna ilaihi. Maksudna lamun aya di dieu nu kitu titah pindah ka Cikampek. Aing butuh nu kitu. Pada kuota napul mah aduh kiai ngajar nage semangat. Magrib kadenge sorak kiai ka mana-mana. Alif eta pengaruh Samsu beda eta. Bah, beas 5 karung. 10 juta per bulan. Ngan saminggu santrina bubar. Arore kabeh. Kiaina semangat teuing. Akhirna santri eueuh, kiaina isukna imahna dirobah jadi warung. Kiaina dagang beas, dagang Samsu. Eta ngaranna kiai kreatif. Amit celetuk weh masyarakat kiai mah kudu ikhlas. Nah, itu sepi sebelum tak ngomong gitu kan. Dengekeun. Kiai mah teu kudu diomong, ustaz teu kudu diomong ikhlas, geus ikhlas. Buktina sok benta duit. Wajar da kiai na jelema hirup lain tongeret. Gaji teu boga, bener teu? Digaji teu ku pemerintah ditanggung teu. Per bulan aya gaji na kiai sungan. Padahal nu ngabangun bangsa menurut W.R. Supratman wa gairu dolab Supratman nu nyiptakeun lagu kebangsaan Indonesia Raya, maaf aya amanat tertulis di lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh 2. Lain ngir aing cangkel kieu. Kan kiai mantan jeliken, aing teh jeliken mah kompan. Dirijen. W.R. Supratman dari amanat begitu indah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, betul? Memeh ngabangun badan, jiwa, iman, moral, mental, nu kudu dibangun ti heula, kalah fisik, badan. Secara badan, fisik, pembangunan infrastruktur bagus, gedung-gedung mewah bagus. Lamun jelema anu ngabangun mental teu dibangun, hancur imana bobrok, maaf wal eureun Indonesia ditagor ku bencana ku musibah. Akhirna naon nu terjadi? Miliaran, triliunan duit rakyat laleungit.
nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, sungguh-sungguh. Begitu bantuan aing capek. Bener tuh. Di Cina koruptor benang ditewak, digantung dari kapal. Di Indonesia koruptor benang ditewak, digantung sidangnya. Lebih kata putus-putus. Koruptor di Arab Saudi benang ditewak, dipotong lengannya. Koruptor di Indonesia benang ditewak, dipotong masa tahanannya. 10 tahun jadi 2 tahun. Lulus. Kiai sok sarjana digaji ku pemerintah, tetap ngajalankeun kewajiban anak-anak Indonesia di lemur masyarakat, di lemur dididik moralna, imanna, akidahna, jiwana dibangun ku kiai. Alhamdulillah. Cenah ka kiai sok aya nu menta udunan ka santri per bulan 50.000 wajar, jangan mantuan bayar listrik. Listrik nah kudu dibayar deh nu gratis. Bener? Kudu dibayar. Terus mas kiai nah nu bara ilmu, ayo listrik kudu ku kiai dibayar. Sekalian aku saya cekek kiai nah. Merkosa siapa? Bantuan bayar listrik nah santri nu bayar nah gitu. Dawah nu gratis. Serba make duit. Jujur orang hidup di dunia mah butuh doa. Deuleun ya. Duit mah kieu. Ieu mah doa. Ieu ngajebak awewe mah gampang. Teu di mana teu pengajian da seudeuna dengan duit teh. Tuhan salah kita betah. Ieu ge jelema butuh duit. Teu lah teu iroh tah. Ujung oh kudu latihan dulu. Doa butuh duit. Ya iyalah kudu gratis. Tapi kalau ngahujun ge mayar di WC umum. Mayar teh. Sabaraha di paling budak itu? 2.000 bener aja. Bener. Akur di Karawang ge 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Harga mati. Ngising 2.000. Silakan bensin, solar naik. Yang penting harga modal tetap 2.000. Menaik kenaikan harga aing demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Wah, rame tapi viral demo. Ibu-ibu di dia barilu demonya. Kayaknya nyen baligona gambar tai. Ih amit-amit geuleuh. Mayar kuring pernah teu mayar teh WC umum terminal Bogor di udah kudu jaga mane era ini gorowokeun aju pelit astagfirullah urang man bayar ji men leos wae ente nyawa sia di dinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 buru pulangan receh ji ngising deui daripada lapor duit aing 3.000 ning kajelo deeng 2.000 nih cerot-cerot ih geuleuh nyesak 1.000 lumayan 1.000 ge receh ji kana hitutkeun prek 1.000 bulagan ngising kada hitut itu mama serius cager yes senyum dong saya ini ngai seri deui alhamdulillah tak tadi si goreng tenang Pak cager deui Pak tenang Pak tenang sing cara rehat panjang yuk bantu perjuangan para ulama para kiai ulah cicingan bae insya Allah butuh ulah cukup materi yang bakal ibadah pantas ke Rasulullah dicontohan talabul halal fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal teh wajib sabab dan migawe wajib neangan duit nu halal teh wajib jang migawe wajib syariat alamun teu boga materi moal boga masjid leres teh ibu maaf mau bisa nutupan aurat pantiung busana muslimah lain menang nyeun ibu batu nu nyieun gini dipake ku ibu pan dibayar make balanja make doa unggul
Ibu iya harga di sabar ati aya mah harga robana atuh tapi dunia hasanah. Oh, wakil akhirati hasanah. Wakilnya ada benar lunas. Nah, ibaratnya pakai dua. Pakai dua. Tak singlah lancar ekonomi na bisnis na urang diamin. Jangan bakal iba namun teu bisa ngadidikna anteur ka kiai eta budak pasrahkeun ka ulama, pasantren aya, pengajian aya, ulah dianggap bodoh. Ya khawatir ku zaman ayeuna. Lamun iman dianggapkeun tauhid bobrok tingali dampakna akhlak barudak ala lancur eta. Didikan iman baheula tinung ti bapak ti kiai, dampakna alus, akhlak budak alus. Jarang lah budak ngelawan indung bapak baheula. Kadang-kadang sora indung bapak geus ngadeg-deg urang baheula sieun. Nitah anak baheula genah kana hate nyai kade sekedar nuhun mah ka warungnya pambeselkeun cengeng tomat cabe nah maek nyambel muhun mah ini budak ka warung jangan kadija pambalikeun bako daun kong jeung pahpir na abah rek rokok baheula mah bako daun kaung pahpir ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyari hate bener jangan kadija pambalikeun rokok samsung babar ka rokok malah ngagerung-gerung motor leupeun bapana Gandeng samsu molotot budak jangan teuing pak kalau Allah ditanggung saja pak soalnya kulit kasih badak boros nubuan motor di perjalanan itu di perapatan bisa ketinggalan ku barudak pak kapal buan ratu cung barudak ditanggung saja depannya sorry pak arios bapana molotot jeung bapana nyaho mah dicekek ti orok ibu lo baru putus asa kalau tadi yang harapan akhlak budak. Baheula arek asup ka imah bari panggung pantok kahalangan indung bapak keur ngobrol di tepas. Bapak calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupa ku abdi. Nikmat hate indung bapak ningali muliana akhlak anak itu. Ayeuna kitu teh anak urang kaliwat. Ya Allah, indung ngajajalaneun main seret bener, ngajungsem. Bapak nak Jepang di tengah imah direngkah asyik wajib ngelengkah kagok nincak beheung bapana menengek ting anak juri juga ada terus nincak beheung bapana molotot ke bapana bokap sih bokap tiang mulai sianya tuh jeung japu datang indungna nyokap datang nimina nyokep rajol akina nyako jangan bagian kaset neng gelis budak remaja putra putri dina hiji waktu ditakdirkeun ku Allah anjeun jadi pengusaha besar harta anjeun numpuk triliunan usahakeun maaf kumpulkeun harta araranjeun barudak hayang masih mayar jasa indung bapak moal kabayar sok sanjan harta anakna sadunya dikumpulkeun buat mayar jasa indung bapak moal kabayar beres. Kapan bas kasih sayang ibu kepada anak, ibu bapak sepanjang mas ada batas lah. Indung bapak rek barang beret, terlalu pikir, terlalu utang itu. Wah kurang yang biaya ya kebon jual, mana sawah jual. Tapi KB akal tak, cek indung cek bapak ikhlas. Tong harta nyawa yang ditaruh ke, leres. Tapi giliran kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan butuh. Barang berewe anak ka indung bapak mikir 7 kuriling sieun loba teh. Sieun gede teh ya. Ya ketinggal ya curiga ya belet-belet korek kapal. Ayo sih. Oh, ayo nganteran. Ayo barang bere ka indung ka bapak sampai sekali, saminggu sekali, sebulan sekali, apa setahun sekali? Jujur setahun sekali. Ayo lebaran. Gitu kan kita anakna ka manini ka paki ka ditunya ya anterkeun jang lebaran ti mamah gitu opor entong 3 keureut kupat 3 siki datang ka imah ninina ta incuna keur ucang-ucang ninina tepas imah ucu jeung saha ka dieu jeung rantang jujur budak mah jeung rantang naon mawana ieu ti mama ti papa jang lebaran isukan opor entong 3 keureut kupat 3 siki jang manini jeung paki bari kudu ngariweuh atuh jang mararaneh we manini jeung paki mare kudu bisa lebaran geus alhamdulillah ieu ti mama simpen di dapur bager tuna jeung lantangna
Ai mama papa hira rek ka dieu na dicukan tos salat Idul Fitri manehna mama jeung papa ka dieu bejakeun ka mama ulah beurang teh kitu nya manehna rek uwi geula bager kasep ye jajang lebaran jang jajan kadang-kadang tamplok kanya kana jadi incu laras dari isu lebaran ke salat Idul Fitri indungna ucap-ucap di tepas imah geus balik salat Idul Fitri nuan anak incu minantu trojol apaan sak datang minantuna anak incu to anak nu awewe kos nu curi da lebaran numpuk indung dihampura kumaha ya lebaran trojol bapana geus kolot bijil ti jero eta hinya ya Allah disuruduk meuninggal geledang bapana ampun geus untung sia lebaran enggak geledang kieu nila cerit timbul capek, tidak capek datang lapar. Mah lebaran masak-masak teh nyai mama, ku bisa lebaran geus alhamdulillah teu masak-masak. Kunaon kitu nyai? Nyai lapar mah. Itu panggiri maneh teh ti si cucu ka si incuk. Can dibuka-buka rantang eta geuninna kada opa entong ti maneh eta tilu keureup jeung kupat. Nyai lapar atuh dahar beh eta bihakan ku maneh. Atau itu mah dari sia untuk sia. Indung rela bari molototan rantang indungna kicep bea suruh kuat jeung cai-caina bea rep di dapur aya karung dua siki numpuk mah ieu aya karung pan bapa maneh kamari panen mama alhamdulillah lebaran teh boga beas mah tuh da si age sabenerna mah can gajihan kamar ge ngirim kupat ge menang meuli asalkan ti tatangga atuh nya yang boga beas geus tah loba omong taekeun kana mobil dua karung kana mobil teh mah eta di kamar di pipir eta imah recet pan bapa maneh nyara hayam aya 5 siki mah atuh nya di perumahan mah yang pipiaraan geus tah loba omong tewak-tewak hayam ditewak nu asak bea nu atah digembol atuh rampok sia nyai ridho indung bapak ridho cek indung bapak tong harta tong tenaga tong pikiran nyawa demi anak dikorbankeun bener tak pantas nabi ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sanajan rajin salat fardu sunat teh katinggalieun haji umrah tiap tahun moal mere syafaah di akhirat sabab eta umatna nu rajin ibadah di dunyana rajin ngajarikeun hate indung bapana maot teu meunang ridho indung bapa al-aqu liwalidayhi jelema nu sok ngajarikeun hate indung bapa moal meunang syafaah komo kanu jadi indung ku lahirna nabi awewe diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak dengekeun bapak-bapak ulah macam-macam ka pamajikan tenang cek berang aja tenang 3 tingkat loh itu di atas bapak naon asep tadi bisa kita dibalas ku bapakku salaki teu bisa kita jasa awewe ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anaknya 20 yang bolak-balik lagu di menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Anak qasidah ya? Baheula malin qasidah kuring zaman leutik baheula ibu-ibu nu maraean alat baru lu digaledek naon baheula? Kitimpling heueuh zaman jadul. Nakol tinu miti nepi kanggeus kitu we teh robah-robah berumpak penyanyi teh bi aci kecerekna bi eta buka barare kokona kecerekna besi lagu teh jauh tiadana dan pak baheul
Abdi rombongan qasidah di kampung Bolang Pak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Eta nini Rolling Stone. Ya kadal haram, atuh kadal mah haram kalau. Beres lagu eta Hamawi gini, Hamawi ya mis eta. Ini nyanyi teh mak uyet baheula. Apalagi kan ada pasti. Beres we ketimpri, datang we rebana kasidah. Tapi kan di festivalkeun baheula festival kasidah. Mulai aya variasi pukulan. Jeng 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 ding 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 ding. Baheula di dieu keur latihan di Mama Uyut. Almarhum teh si Sadio. Sadili. Almarhum bagian kotek. Almarhum empet nu nyanyi ka baheula. Almarhum sehingga hampura dosa-dosana ku. Amin. Jadi dikeun ahli surga. Amin. Dilatihan. Tak jeng 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 ding 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 ding. Tak jeng 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 ding 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 ding. Ding 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 dua poe aing latihan. Muncrat enak kali. Lagi terbana datang Cerawis. Hah? Oh, mak dari sekolah tadi mah. Mak Rawis. Udah santri di Cikampek, dipanggulikeun alatna leutik baruleun aya latihan nu sedaek-daek nakon, kadenge ka mana-mana. Opak kadengena teh. Opak. Opak gemblong. Bingung cucur kadengena teh. Ngareneuhan. Baheula eta. Ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salaki, ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak. Naon Asep, maaf jenjang menuju kehamilan ibu sok miceunnan rutin, miceunnan darah kotor deh. Sabulan sakali miceun darah kotor, sok aya. Naon ngaranna? Head bahasa agamana, bahasa nasionalna. Menstruasi bahasa Sundana naon dia? Pamengan, kauduran. Bahasa premanan naon dia? Aya bahasa preman aya. Brewo kutah getih. Tuh tanyakeun ka Jaja Asep bau tuh. Brewo kutah getih. Botak jadi merana. Cicing ini pas lewat cicing. Ya Allah ya Rabbana. Karasa cenah ibu keur men anu nyeri awak, nyeri cangkeng, nyeri suku, bener eta teh? Salaki ngarasakeun teh? Urang mah yang tadi mah bersih nih. Cek ibu-ibu atuh Allah teh adil, nu men awewe justru adil ketika ibu men head aya ibadah mah toh dileburkeun. Allahu akbar. Adan lohor sae tiga. Udah asar. Cek salakina dosa sia teh salat. Sorry Kang. Men. Ceunah eta ngajawab. Ramadan berang-berang di kamar kamu hilang. Salakina mah leuleus pokoloyongan. Begitu asup ka kamar nempo panjikan neukeurna. Hayo sia kanyahoan teu puasa sia. Dosa. Sorry Kang. Men. Akang teh percaya deuleu. Patak lamun boga salah kita salat, puasa, buru-buru pangbalikeun sok teh. Di mana masangna wawalkeun kana semut salaki. Ya tara salat berarti kermen ye hakang sok teh aing. Men, 2 hamil. Jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki, teu bisa dibayar ku anak.
keur nyiram lagi ripuh ibu-ibu bener teh. Tong geus 7-8 bulan pan siga mau drum band ka mana-mana. Lain ngaledek emang kanyata gitu karunya sih nya ka indung bener teh Bu. Sare diguling gasaha ibu maaf. Salaki mah gigireun tibra kerek ibu guling gasahan keur gede beuteung. Nya gigir wae sare pancangkeul asa keplok. Nang kuban sieun menjret. Nang karak wae curiga. Cenah naik deui. Deus salekina pendaki. Dengekeun siapa pen? Ya Allah ya Rabbana kasiksa pamajikan karunya. Naon deui ngalahirkeun jasa teu bisa dibayar ku salaki ku anak. Ibu mah narohkeun nyawa di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok. Pan salaki cuma di luar nyotan jinggo. Bari wiridan lalaki lalaki jadi kamar. Bener Bu. Cek bidan salakina mohon Bu bidan ieu pamajikan geus tanaga karunya. Silah budak geus nongtot. Bantuan kalah salakina datang nyai. Sabar. Tanaga Kang. Sabar sok-sok aya hajeun kan. Leles Kang. Silah budak geus nongtot aya. Jangan banyak ame tanaga baru. Ayo 1 2 3. Ayo. Pan salakina teh heurang ngajuru. Ketika bidan dewas ieu orok bauna. Modal ih amit-amit salakina. Berat geus moal bisa ngabales moal bisa ngabal. Makana mudah-mudahan we urang sedaya hidayah barudak. Ulah coba-coba ngajarikeun hate indung, ulah coba-coba ngajarikeun hate bapak. Bisi teu panggih jeung nabi. Sok hayang merenang syafaah mulyakeun indung jeung bapak. Supaya budak saroleh bere didikan keimanan anu kuat ti leutik. Lamun teu mampu anterkeun eta barudak ka kiai. Hikmah nu kadua naon asep? Nu kadua aya kekuatan ibadah. Terutama salat nu 5 waktu hasil tina perjalanan Isra Mi'raj. Narimpa parentah nu sejen cukup Allah ngutus malaikat Jibril sampaikeun ieu parentah. Tapi ketika Allah rek nurunkeun parentah salat, Jibril jemput Rasul kaula. Dirahasiakeun ku Allah karena Allah yang langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad salat 5 waktu. Kuluhurna eta salat 5 waktu dijadikeun sirahna sakabeh ibadah. Ibarat sirah dina awak. Ku Nabi digitukeun ka salat. Salat dibandingkeun jeung ibadah nu sejen adalah salat kepalana, sirahna. Ibadah nu sejen awakna. Sok najan ibadah nu sejen dipigawe salat ditinggalkeun berarti eta jelema ibarat boga awak eueuh sir. Atuh lain jelema nu kitu mah jur. Berarti ece boga salat kita salat sarua jeung ditutupan. Kita coba majikan aja. Sok hasilnya eta ulah rek lalaworan. Insyaallah di Tuqaribul Aqsa berjamaah semakin pinu. Majelis taklimna bapak-bapakna pemudana insyaallah sing loba ceramah heula Tuqaribul Aqsa zaman kuring ke remaja. Alhamdulillah pinuh terus ku para remaja para pemuda. Sabab baheula mah aya forum silaturahmina antara remaja masjid saling sorong ti angkrong ti leuwih orok dararatan kadi di Bojong Kokosan datang sampai di Cibadak Kerang Tengah dararatan Sunda Wenang daratan kadi kegiliran di Sunda Wenang oh malam anu bling kadi itu dia. Jadi silaturahmi itu bener-bener kajaga pusat tadi Al Amin sabab ketua umum BKRM baheula Badan Kontak Remaja Masjid Kabupaten nyata Al-Maghfurlah almarhum Guru Abu Abdul Basit. Jadi kakendalikeun remaja baheula alhamdulillah sok jieunkeun penerus deui jangan makmurkeun ieu masjid. Kuring mah teu hariwang lurah eureun mah loba gantina. Camat eureun loba gantina cicing calurah. Bupati eureun loba gantina, Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Bener teu? Komo artis mah ngabring jutaan calon artis. Tapi kaya naon aya nama audisi Jaipong ge aya. Di Karawang ayakeun audisi Jaipong blang tak tungting tung Karawang aya empop aya RCTI Indonesian Idol aya atuh dangdut loba artisna calon napi Indosiar aksi aya
Ieu hariwang ieu calon imam, calon muadzin. Leungeh deukeut pasantren aya santri nu hideng eta nu di lembur eueuh pasantren. Subuh teh janari anu ngahudangkeun asa ngadengekeun festival aki-aki. Lembur belah ditu Robbana ya Robbana. Nu molor mikir mebes. Tembalan lemah ditu ajak biarullah ngeri lemur belah ditu mangga kabar wargi kaum muslimin wal muslimat sekadap di waktu subuh gara-gara rugah maka gerak kacarai di balik kulon wetan kaler kidul nama gugah segedap di subuh agestos gara rugah matrek sadara deui bae pikun ajakin atuh batur geus hudang eueuh ka masjid tadi teh molor deui tungtu mah di masjid subuh opatan aki-aki kokol bedung pasaran eta we 4 sekawan. Dari waktu adat meniriwe dametik ngaglayong aduh lu molor bikin bebes as-salatu khairun minan batur minan naon lain ulah ku aki-aki lain resikona ai huntu beak tinggal gugusi teh eta mahrot sieun ruksak geus puguh kiroat maleukit inna sholati manuk suki di bawah tuh manuk seheri bawa sekalian. Iya aya pasantren anak urang di pasantren siapkan jangan teruskan perjuangan dia di masjid kuatkan ibadah budak teh ayeuna. Lamun dia aya dangdutan artis teu datang ece bisa ngagantian heula. Tapi lamun ustad hiji-hiji na ribet sok ayo. Salat maghrib 2 klieu. Jadi teh salat teh euy atuh jadi. Ieu can mulai ustad datang. Memang kamarnya teuing emang aing ngasup jadi ribut di jero masjid. Untung RT datang ka paimbaran. Sugan RT rek imaman, kalah pengumuman. Pantes kurang nunggu lila, ya kiai datang-datang biaya informasi kiai gering mencret berat. Usah kiai gering kepaksa maghrib peti dia diliburkan. Kacau lah begitu cara. Ya, ari awah ting maghrib butuh, ustad butuh. Tapi aneh, lamun diarelingan ustad ku kiai sok ngambek. Benar kan? Masing-masing tanpa melawan. Ngajak masing-masing ke ustad jika butuh ke ustad ayo siap ayo begitu ayo ayo dosa kita dorakan ya bawa ngarugikeun batur iya masing-masing tak cek sarta ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh sararea ka bagian rugi banjir bandang kabeh rugi gempa kabeh rugi bener kan tepilih kasih tepandang bulu ustad jadi celaka jelema teu nyahona naon jadi korban tuh si anjir buktikeun. Nah, teh masing-masing butuh ku ustad teh butuh da anu maot mah ustad kudu diteangan tanpuan saksi al-mayyit di baheula aktif ya anu maot mah ustad kudu diteangan coba lamun ustad eueuh hayo sanorek samandian mayit aku mayit di mandian dilelep-lelep kakulak. Lalu anaknya benghar, si anaknya daripada bangke bapak bau udah kemudian taikkan karena mobil, bapak mana steam, mayat di steam, sakal ya sirahnya kurang bersih, masukkan karena mesin cuci tamanya, suka mutar mesin cuci, begitu biji galinya bau kata, parah,
Butuh teh Ustaz, butuh teh. Butuh teh. Da nu maot mah geuning nu ngamandian mayit. Ustaz nu ngaboehan. Nu ngadoakeun. Nu nyolatan. Nu ngagotong. Merkosa. Ustaz geus capek kita ngagotong. Nu digotong. Astagfirullah. Bawa dendam bisa ka Ustaz dendam. Ngagali kubur. Ceket ya sekali ya. Nu dikubur kawalat sia. Ustaz doakeun sing panjang umurna. Sing salehan. Dibuat sing sehat. Sing sehat. Siapkan penerus ti ayeuna tang nguruskeun mah itu lah dianggap enteng. Buat anu maot mah nu dilatih riweuh sarerea. Awasnya kudu disiapkeun ti ayeuna jang penerus perjuangan agama di dieu. Bisa ti anak-anak urang keneh, inju urang ge. Ya masjid sakieu mewahna, gedong sakieu alusna masjid. Teu aku dinaji waktu pareum gara-gara ueuh imam. Alhamdulillah makana di aya pesantren. Anak urang geus saeutik loba pesantren. Mudah-mudahan sing ngarasil ilmu sing bisa ngahurungkeun ieu lembur make ilmu agama anak incu urang di dieu. Amin. Sakitu bae mudah-mudahan manfaat ampura ya Allah geus jam 2. Jam berapa aing ngaco ge teu naon. Tadi naik jam 10 kurang 10 menit, ayeuna jam 12 kurang 10 menit, 2 jam pas. Menang hitung eta. Doakeun sing guring sing sehat panjang usah. Sambil ketenjing tabuh 2 lohor kabelah Rumpin teh perbatasan Bogor Tangerang Bogor Jero dalam mon enjing lohor teh acara terus malam sing kuring balik ka Cilengsi malamna jadi jalur Bogor eta pasti kuring ngendong di dieu karena ada ngabujeng beka itu balik kulum di bumi panitia sabab acarana badal biasa istirahat di ditu. Perjalanan macet, kami didadak nyandong di Parungkunan, nyandong di Bojong Kokosan. Langsung terus janjian ke panitia. Mudah-mudahan kasih lancar. Di Canda Rasib, umroh haji Canda Rasib di dia ayah kelompok bimbingan ibadah haji, ayah kapal umroh. Pun lancar pun bapak di dia ngabimbing, bahkan singkuring beberapa kali ngiring, babarengan. Seorang mama, seorang bapak di Mekah di situ. Saudara jangan pernah nyasar oke di situ. Mamahna puas. Itu alhamdulillah nyasar di nomor tenda nasar 45 si orang lain tenda Indonesia Afrika tak ngeluas tidak kata dimakan ini trek balang trek akobah da baronas Indonesia ai balik ieu tenda hari itu si orang eta mah 45 Afrika dan 45 Asia salah jalan aing nu dikekesak kesep perjalanan capek jadi nih nikmat sing narasibnya sing bisa nasib ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah sing bisa narasib nikmat ngaraoskeun nikmat ngaos sholawat di payunan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal sing kuring jaga kekuatan iman urang dieu tingkatkeun kualitas salat urang sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.